Sampurasun barudak di bumi tepang deui sareng Nini dina acara sakola minggu. Ayeuna bade ngupingkeun cariosan, bade diajar dawuhan Gusti nya. Tah, dawuhan Gusti teh kieu anu bade diajar ku urang ayeuna teh anu diserat dina kitab Yesaya pasal 63 ayat 14. Kieu unggalna dawuhan Gusti. Maranehna ku pangeran dituyun dibawa ka tempat reureuh kawas ingon-ingon dituntun ka lebak anu lendo. Pangeran nuyun umatna jadi matak mulia kana pajenenganana. Dul, kunaon Dul? Aduh-aduhan. Kunaon? Tadi geus ngangon domba, menik capek. Uluh. Ini Dituyun teu dombana? Dituyun. Menik capek tungguten. Eta nyuyun ke domba di kandangkeun. Atos ayeuna tos di kandang. Atos nih. Kadia gerak Dul sakedat. Kapayeun sakedik Dul bisi kana eta aya solokan dipengker. Bisi kadi kagebrus engke kana solokan. Nih. Dul. Ai domba teh balager sadayana henteu. Sadayana balager domba-domba anu diangon ku endul mah. Puji Gusti sae. Aduh nur arurutna. Tadi teh diangona di tempat nu seueur jujuputana. Sae kitu. Matak betah ka domba-dombana, tapi endulna capek nih. Endulna capek eueuh karunya paingan meuni has-hes hos kitunya. Nih. Dul, ieu aya dongeng ieu, Dul. Aya endul sok ngiring pramuka henteu? Siap. Pramuka. Hey. Eta pakenehnya Dul, tepuk pramuka ieu Dul. Murid kelas 5 SD Sukamanah teh. Nuju bade ka gunung. Wah. Bade camping. Waduh, camping kemah. Kemah nuhun. Bade berkemah. Tapi eta teh henteu sadayana ngabring kitu. Aduh. Ku bapak pembina teh dibagi-bagi. Iya. Saregu. Iya. Saregu teh sakalompok, aya 10 urang. Sakalompok teh 10 orang. Sakalompok teh 10 urang. Ya. Tapi aya hiji kelompok ya. Ya. Kelompok C. Alah kunaon nih? Sok mau karep sorangan. Apa nanun pramuka mah aya disebat tanda jejak. Dah eta henteu ngabandungan tanda jejak. Jadi we sasap Dul, sasap. Kan aya rambu-rambu kuningan. Eta puguh teh belok kiri, belok kanan. Tah, teh ditingali tungtungna mah riweuh. Bingung terus teh kieu. Aduh, ieu ka mana nya? Mangkaning di hutan pinus. Aduh, Dileuweung terus teh bade sonten maghrib. Teu acan. Nya. Nembe sariak layung. Sariak layung mah jam 4. Tah, kitu sakitunya. Masih keneh aya panon poe tapi sakedap deui. Bade rerep. Tah, kumaha atuh? Bingung. Ieu ka kenca atawa ka katuhunya? Bingung. Nah, untung Dul. Ya. Aya bapak pembina.
Eta geningan Bapak Pembina. Jadi we ditulungan ku Bapak Pembina. Mohon. Soalna mun teu kitu mah Ya. cicing we di dinya. Mohon da terang jalan Terang jalan sasa. Aduh karunya. Kunaon eta bisa kitu nu? Iya, cenah kan tadi saunin teh teu ningali rambu-rambu tanda jejak. Eta teu taat Teu taat. Sasaur ini oge kedah taat. atos aya jalan ka dieu we lah. Meh tereh. Ya. Hayang nu tereh, hayang nu enggal dugi. Eta teh namina teh MKS. Naon teh? Mawa karep sorangan. bener nu mawa karep sorangan tah. Ka dieu we eta rambu ka dinya. Tapi dah ka dieu mah deukeut lah. Mending ka dieu lah. Meh tereh dugi ka gunung. Aya tos sasap kitu mah. Ih, untung aya Bapak Pembina, aya Kakak Pembina. Barang ningali Kakak Pembina. Hore, aya Kakak Pembina. Aduh, untung aya Kakak Pembina. Jadi we apa jalanna ka mana? Tah, terus kitu mah dicandak we ku Kakak Pembina teh. Dicandak ka jalan nu leres. Tah, inti pelajaran namanya. Kumaha nih? Tuh, kieu. Upami urang aya masalah, Mohon. boha salah urang. Leres. Pedah naon, pedah henteu naon tadi teh? Pedah henteu nurut. Pedah henteu Kana taat. tertekon, kana peraturan. Henteu nurut kana dawuhan Gusti. Jadi Jadi we aya masalah. mohon. Aya masalah upami dikersakeun ka Gusti mah tiasa wae. Tapi sanes kalepatan urang. Tak upami urang aya masalah, Mohon. beda urang henteu taat. Eta kedah kumaha cek endul. Ya urang teh kedah ieu nin kedah 1 juta. 1 juta nyogok ka Gusti. Ya. Juna jujur, takna taat. Suban ini teh 1 juta teh. Sanes cicis. Cicis. Ikatan. Rambutana kana cicis wae. Ngerakeun nih teh. Tah kitu dulunya. Enten urang kedah taat ka Gusti kana parentah Gusti anu diserat dina Alkitab. Mohon. Nah, gitu. Bu, terus tabu sabarahanya. Ini kan can ka pasar. Ya abis teh acan marab domba di kandang domba nih. Yuk atuh Ya hayu. barudak nu di bumi. Ya. Sakieu heulanya. Ya. Tepang deui. Engke sanes waktos. Ya. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah. Ini hayu ka kandang domba orang marab deui ini. Ayo urang ningali domba endul heula. Yuk.